Lamun disebatkeun mah kieu wal hikmatu fi anallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala iftitahal basmalah bil ba. Harap jar teh loba lain ba wungkul. Tapi kunaon geuning Allah nyimpen harap jar ba dina lapad bismillah, henteu minismillah, henteu alasmillah, tapi make ba bismillah. Duna goeriha minal hurufi. Jadi henteu nu sejen wa asqotol alifa minismin. Dibuang alifna henteu bi ismillah tapi langsung bismillah. Wa ja'alal ba fi makaniha. Dijadikeun posisi ba teh dina tempat alif. Anal ba'a harfun sapawiyun atawa harfu sapawiyin. Ari ba teh harap sapawi, sapawi teh biwirnya. Kan nya ari ba teh harap sapawi tanfatihu bihi asapatu, di mana nguningakeun ba biwir teh sok muka. Tara aya nu nyebut ba gitu. Pasti ba biwir teh muka. Malatang fatihu bi goirihi anu mana teu bisa muka kusalian tiba mah biwir teh ha gitu nya. Jadi lamun ba pasti muka biwir. Tanya bi goirihinya. Jadi walidalika kana awalun pitahi pamidarotil insaniyah fi ahdi alastu birobbikum bilba. Mata kukituna pangheulana muka ayeuna pamudarotil insaniyah bahula di zaman ajali urang bersumpah ka Allah teh ditaros euy kabeh ruh dikumpulkeun alastu birobbikum jawabna bala syahid. Nah make ba supaya terbuka tah ieu teh dina nalika ayeuna hikmahna bismillah dimimitian ku ba harap jar teh naon rupa nu disanghareupan dimimitian ku bismillah bakal terbuka, bakal dibukakeun ku Allah sehingga urusanna bakal leuwih gampang. Bari dibuang alifna. Dibuang alifna. Sabab alif mah nuduhkeun kana taropuan. Nuduhkeun kana makna kumuluhur nya. Urusan alif mah matak dibuang si alif. Taropuan wa takaburon, alif mah jeceng. Pangna dibuang teu bi ismillah, jadi bismillah teh jalma dina nalika ngucapkeun bismillah eueuh rasa luhur, eueuh rasa takabur, tatawulan eueuh rasa adigu. Mata kue dipikeun si alifna. Kitu tapi euy. Maka di dieu wa annaha maksuratun abadan dina lapad bismillah maka dikasrohkeun salilana si alif teh si ba teh pala makanat fiha al kasratu wal inkisaru fi surati wal maknana nu akhirna kunaon ayeuna ba na lapad bismillah dikasrohkeun wujidat syaroful inadiyati minallahi ta'ala supaya jalma nu ngucapkeun bismillah teh engke bisa manggihan kamulyaan nu paling gede, persandingan nu paling mulia eueuh deui dina nalika hate bersanding jeung Gusti Allah. Matak begitu nyebut bismillah hate teh langsung serasa bersanding jeung dat Allah. Wujidat syaroful inadiyati minallahi ta'ala. Langsung bismillahirrohmanirrohim. Karasa ku urang teh kamuliaan bersanding jeung Allah teh kumaha. Tina barokah bismillah. Nu akhirna dibuka ku Allah. Teh dibuka sagala rupa urusan anu bakal dipigawe ku urang teh. Pantes zaman baheula nyebutkeun bismillah teh bisa iber gitu euy. Cek Allah teh ama kitu. Kama qala Allah Ta'ala cek Allah teh ana indal munkasirati qulubuhum. Jadi ye kami mah bersanding jeung jalma-jalma nu peupeus hatena. Nahan rindu ka kami, gede rasa sieun ka kami cek Allah teh. Munkasiro kan kasroh. Kasroh teh pecah. Hatena anu pecah nu peupeus nahan rindu ka Allah,
jeung brumasa sieun ka Allah butuhna ka Gusti Allah matak hikmahna dibere kasroh teh eta dina ba teh